Para mitra kaum dangu, mangga urang lajengkeun deui hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung. Para wargi sadaya, mudah-mudahan ieu dongeng aya mangfaatna pikeun urang sadaya atuh memang Mang Jaya ngadongengkeun ieu dongeng ge mudah-mudahan aya mangfaatna khususna pikeun diri Mang Jaya umumna pikeun para kaum dangu sadaya. Janten para mitra sadaya urang kedah emut inung anu ngandung bapa anu ngayuga. Urang ngagubrag atanapi digelarkeun ka alam dunya para mitra sadaya. Memang dikersakeun ku Maha Kawasa namun perantawisan inung jeung bapa. Janten ieu minangka mediana atanapi perantawisanana nu kedah diemutkeun ku urang salamina. Janten teu kedah dipunyung dipuja-puja inung teh henteu. Sebatkeun bae anjeunna tos ngaraos tiis ceuli herang mata ge tos cekap. Eta salah sahiji hal para mitra kedah diemutkeun. Mangga urang teraskeun para mitra sadaya etang-etang hiburan pangbeberahmana carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung karya Ki Leuksa. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan. Harita Rojali tuluy nyarita deui, yat. Hari akang kudu papisah jeung Yati mah keheulaan atuh yat, sabab pangna akang wani bela ka Yati teh tahun-tahun teh. Apana yang hirup babarengan. Kalayan aya dina kabagjaan cara ayeuna. Jadi mun kudu papisah ku hal anu sakieu, asana teh rugi pisan yat. Ayeuna mah kieu atunya kahayang Yati ku akang rek dijalankeun. Nini nu tadi rek diteangan, tapi akang mah keukeuh moal ngaku indung ka manehna. Da indung akang mah busuhami. Da kumaha lamun kitu satuju atawa henteu? Cek Rojali Daryanaker. Manehna sieun are rek papisah jeung Yati mah. Teu naon-naon kitu oge kuring mah moal maksa kanu embung. Nini nu tadi keun bae teu diaku indung ku akang ge. Asal kudu dibawa ka dieu. Sabab ku kuring mah rek didama-dama, rek disugemakeun, rek disenangkeun. Lantaran eta indung kuring pribadi. Tanya jeung geura miang teangan nini nu tadi sing nepi ka beunang. Akang mah teu meunang waka balik. Lamun can hasil nu dimaksud. Jeung deui samemeh indit nyieun heula surat manat lantaran pabrik rek dicekel ku kuring. Akang teu kudu cangcaya kuring ge sanggup ngajalankeun perusahaan mah. Ya heula teu naon kitu ge. Tapi rahay inditna ieu lantaran ayeuna mah akang teh kudu mapageun Mang Karto karunya bisi ngadagoan. Mang Karto ku kuring rek dipapageun akang mah geura indit we. Bisi indung kuring jauh manten. Jawab Yati tegas tujuan nangan hiji. Hayang buru-buru tepung jeung Bisarmi. Rojali teu bisa minge manehna kapaksa nurut kana kahayang Yati. Geus kitu mah Rojali tuluy babahanan mawa duit sacukupna. Mawa baju jeung calana keur disalin sababisi inditna lila. Kawan turek neangan jalma nu teu puguh tujuanana sanggeus tarapti Rojali amitan ka Yati sup kana sedan geleser maju ninggalkeun imahna. Ku Yati diteuteup bari ngupat dina hatena. Wayahna Kang Rojali, abdi kapaksa nyentinakan kitu sabab abdi teh beuki curiga. Palang siang akang teh sanes putra payuda, tapi bener-bener anak Bisarmi. Mun nya teh karunya abdi maka akang. Kitu cek gerentesna, hate Yati manehna watireun pisan ka Bisarmi. Nu tadi ditunung ku salakina jeung manehna watir ka salakina nu ngaran Rojali lamun teu ngaku ka indung doraka akhirna. Sanggeus Rojali jauh Yati asup ka imah. Tuluy beberes nutup-nutupkeun janela jeung hordeng kawan tugas maju kaburit. Lampu listrik geus caang meuni baranang kaayaan karasa simpe mata keueung. Yati teu puguh rasa pipikiran jadi rungsing, tapi diteger-teger lantaran urusan nu tadi kudu rengse tereh-tereh. Rojali kudu tanggung jawab kana tindakanana tadi. Kulantaran Yati teh kaweur loba kalowang, manehna poho teu nyumpona janji. Nu tadi narek mapageun Karto teh teu tulus. Lantaran kalah ka ngahuleng bari neuteub Rojali. Dibanding-banding jeung beungeut Bisarmi nu ngalangkang keneh dina ciptaanana. Kaayaan beuki peuting wanci isa geus kaliwat di luar jangkrik reang di sada. Patemalan ditemal ku sora gaang, sora mesin ti pabrik meninga guru kawan teu jauh ti pabrik tekstil milik Payuda. Dina kaayaan kitu di pakarangan aya nu ngadigli leumpang sorangan bangun anu lalung senaker cat kana teras terus mencet bel. Bel disada ngagaruahkeun Yati nu keur ngalamun. Gancang muru panto memeh mukakeun panto nyingkapkeun heula hordeng saeutik.
Noong keluar bisi aya jalma nu teu wabuh rek niat jahat. Barang breh sidik pisan di luar teh Karto. Geuning Mang Karto, duh, hapunten mangnya, hilap abdi teh. Yati buru-buru mukakeun panto. Sup kajero gek diuk dina korsi, Yati ge diuk bari hatena ngarasa dosa, teu marire ka Karto. Mang Karto, hapuntennya, lantaran teu mapageun. Cek Yati langsung menta dihampura. Panon melong ka Karto nu capeun. Lan tu aya kedah diapunten neng. Margi neng man tu lepat. Nu lepat mah Den Rojali. Munin tu aya sumping-sumping. Magarkeun bade mapageun ka Mang. Tapi muni pleng tu aya. Waduh, sapertos nu nyiksa ka Mang. Tapi kemana neng ayeuna? Aya di bumi ento. Cek Karto bari luak lieu. Nempuan kaayaan di imah nu karasana asa keueung. Kang Rojali menuju angkat Mang, tapi sanes mapageun Mamang aya peryogi nu sanes. Nu teu tiasa dikantunkeun margi dinas pisan deui. Tadi teh Kang Rojali amanat ka abdi, sangkan abdi mapageun Mang Karto. Tapi abdi teu tiasa mios Kang, kahiji teu terang tempatna, kadua teu aya kendaraan da mobilna pan dicana ku Kang Rojali. Oh, janten kitu nya. Nuhun Mang. Nah kemana Den Rojali teh neng? Karto heran. Duka kamana-kamana nama datang tos lami. Malih mah moal mulih wengi ieu rupina mah kedah saminggu rupina mah. Waduh. Nah kemana neng? Apaan biasana ge sok pugu tujuanana. Tapi ayeuna janten kieu. Jeung di mah asa teu pugu raraosan ieu. Ate ting sareblak jajantung ratu. Kunaonnya? Karto ngaraga podo angen. Tuluy luak liuk deui sedengkeun Yati kalah kangahuleng. Manehna mikir dina hate. Nah bejakeun atawa ulah. Yati hariwang mun hal eta dibejakeun ka Karto bisi diucah Aceh kanulian. Mangkaning hayang ulah kanyahoan ku Payuda atawa Bu Suhami bisi matak jadi mamala kasarerea. Dupi neng kunaon deui? Sapertos ento damang. Aya naon neng? Mang mantu tiasa ento pugu rarasaan tu geuna hate. Sapertos aya nu kakalut ieu. Mang abdi bade ngamadar hiji lalakonnya nanging omat ulah dicarioskeun ka nu sanes. Margi matak bahaya sanggapnya pengrusia. Yati nekat rek nerangkeun lalakon tadi ka Karta. Waduh untuk kedah naros kitu ka Mang. Mang didamel di neng sanes setahun 2 tahun nanging perantos belasan tahun. Bira aku untuk percanten ka Mang. Nuhun ari kitu Mamang sok atuh bandungannya. Bade dipedar ku abdi. Margi ilalakon teh kedah kauning aku Mamang. Kanggo bahan pamikiran supados tiasa ngabantu kana kasesah abdi. Cek Yati bari tuluy nyaritakeun naon-naon nu tadi kajadian. Dibejakeun kabeh ka Karta nu taya nu kaliwat. Puguh Karta meuli colohok bengong hatena deg-degan. Jajantung ratu gelantaran nu dicaritakeun ku Yati taya dilian ti pamajikanana jeung anakna. Tah kitu kajantenana teh Mang anu mawi Kang Rojali teh teu aya di bumi. Ngahajak ku abdi di piwarang angkat kanggo milarian Nini Sarmi. Abdi teh asa dosa lantaran ngantep kanu keur katalangsara. Sedengkeun abdi kapungkur teh diurus sareng dipiara ku Bisarmi. Ari ayeuna abdi teu tiasa mulang tarima ka anjeunanana. Kalah ka ngantep jiga nu taya ras-rasan. Tadi teh abdi geumpeur teu kabujeng tataros ka Bisarmi. Cek Yati bari neuteup ka Karta. Nu harita ngabandungan dari anaker. Oh, janten tadi teh aya istri jenengan Sarmi. Kemana ayeuna angkatna neng? Mang janten penasaran ye. Cek Karto bari nahan picerikeun nu nyelek dina tikoro. Sedih ari ras kula lampahan sorangan oge watir ka pamajikanana nu kabejakeun jadi sangsara. Muhun Mang yakin pisan Bisarmi da abdi ge moal hilap kana raraina. Sanaos toh kresak ge ku kakolotan da tetep apal. Dupi Den Rojali kemana angkatna neng? Duh kada teu tiasa nangtoskeun. Pokona mah kamana we asa tiasa menakan Bisarmi. Terasina dicana ka dieu. Karta ngahuleng. Manehna nyawang anak jeung pamajikan anu keur ngalalakon. Karta asa teu percaya ngadenge katerangan ti Yati lantaran mun nya teh tangtu manehna teh taun-taun ngadunungan ka anak. Upi pamendak Mamang kumaha? Na teu lepat tinakan abdi teh. Yati tumanya manehna cangcaya kana putusan anu geus ditangtukeun tadi.
Bisi nyalahan jeung kurang hade maklum tadi barengan ku amarah. Waduh Neng, tindakan saya pisan, memang leres. Senaos alim ngaku indung, untuk kedah bendu, untuk kedah nundung. Margi kanu sengsara kedah welas asih, damanena ge sanes kayang sorangan sengsara. Mugi-mugi Den Rojali sing asil mendakan jenengan Bisarmi. Palebah nyebut Bisarmi hate karta nyeredet. Ras ingat kana dosa perdosaanana nu geus dipilampah mun diukur teh mah estuning salaput hulu ceuk babasaan teh mah. Nuhun atuh ari kitu Mamang lajeng kumaha sikat Mamang ayeuna? Waduh Mang, kumaha Neng we lah. Margi rumaos janten badegan Neng Mang mah. Lepat Mang, margi Mang teh ayeuna teh sanes badega abdi apan. Ku teh liya getos disebatkeun Mamang teh dianggap sepuh abdi. Taina abdi gaduh kararepet hoyong dibantuan mikir ku Mamang. Nah kedah kumaha upami parantos kieu. Waduh, nya upami dipercanten Mamang hoyong ngiring milarian nanging untuk terang tawis na nganggo acuk naon Bisarmi teh Neng. Kaluhur nganggo kabaya bungur nangung tos belel sareng saroe. Samping rereng bodasan nganggo tiung hideung tos belel. Nyenak buntelan alit warna hejo. Sami tos belel upami angkat semu dongko. Lenyap hate karta ngalenyap. Kacipta kaayaan Bisarmi nu geus kaci dari puhna sabab nu digambarkeun ku Yati kawas nini-nini nu geus rempo leumpang da bongkok. Waduh encing kumang bade dipilarian, bade mantuan Den Rojali. Mang atuh Mang nanging ulah kamalinaan Mangnya margi abdi teu aya batur. Ongko abdi bade ngajalankeun usaha Kang Rojali. Pami enjing angkat pasosonten kedah tos aya di bumi nya Mangnya. Cek Yati hariwangeun bisi karta ngampleng cara Rojali. Moana bade wangsul sonten bae nanging pamintu acan ka pendang mah moal diren senaos sungka dinten ge bade milarian Mang teh. Mangat upami kitu mah mugi-mugi sing engal kapernak. Mun kitu we Neng, permios Neng Mang bade kaca heula. Karto ngaleos ka kamarna. Leumpang asa gagaleongan pipikiran jadi kaweur. Melang ka Bisarmi jeung Rojali. Hate karta teu puguh rasa, tapi manehna kuat can waka ngabocorkeun Rusiah dirina ka Yati. Bisi matak jadi mamala, nu penting mah karta hayang milu neangan Rojali. Hayang milu neangan ka Rojali supaya Bisarmi buru-buru kapanggih deui. Sup harita karta ka kamar goledag ngagoler dina kasur. Teng ngalamun lila-lila korejat hudang deui ngajentul sisi ranjang. Sarmi munya teh anjeun jadi galandangan tada teuing sangsarana. Batin anjeun kasiksa akibat laku lampa akang nu goreng patut. Hampura Sarmi muga-muga anjeun sing dijait tina jurang katunggaraan ku Allah sarta Rojali sing dibukakeun hatena. Sinang aku inung ka inungna nu asli. Tapi naha bener Rojali salaki Yati teh anakna Bisarmi. Mun bener mah meureun Rojali dunungan aing teh anak aing, Yati teh minantu aing. Cek hate karta bari ngusapan tarangna, nu karasa nyut-nyutan hate teu waleh sasebelakan. Pipikiran beusi kaweur, beki kaweur hayang gerajung ini. Cagtuna heula kaayaan karta jeung Yati ayeuna kocapkeun di Rojali. Nu geus idit ti imah ngider make sedan. Neangan Bisarmi tapi da pugu teu nyaho kana tujuanana. Tangtu hese pisan neanganana. Ongkoh kaburu-burit tungtungna repeuting Rojali teu bisa neruskeun perjalanan. Manehna neangan pamonokan nu murah sup mobilna ka pakarangan hotel reg eureun. Memeh turun tina sedan ngahuleng mikir. Salah mun kudu buru-buru ka hotel mah dina mangsana peuting waktu nu hade keur neangan galandangan. Biana sok loba di emper toko ngadon sarare. Naon salah namun dicoba sugane kapanggih. Rojali teu tulus asup ka hotel sedan mundur lalaunan akhirna dius muru ka hiji tempat. Nu geus biasa sok diparake sare kudu teu baroga tempat cicing. Harita Rojali bener-bener sumanget dina neanganana lantaran mung kaleungitan Yati nu ngancam rek menta diserahkeun mun Bisarmi teu kabawa ka imah. Sedan nyemprung di jalan lowong rasaan maneh peuting. Rojali teu ati-ati ngajalankeunana dumeh di jalan teu pati loba kendaraan. Akhirna tepi ka hiji parapatan, Rojali jiga nu leungit akal budi, manehna poho kana temah wadi tata cara ngajalankeun sedan nu hade.
malah lampu berem teka tempo sedan tuluy maju kalayan tarik teka nyahuan tekencan nyuruntur truk gandengan. Teu bisa dicegah deui ceger tabrakan sedan Rojali kat enggar bujurna akibatna sedan nepi ka muter. Huluna mali kana bak truk ceger burulu kaca mancawura nyebrot tarik kana beungeut Rojali. Puguh meuni asa ngaburi nyai ka tempona ku Rojali lantaran aya nu keuna kana panon. Waduh, cilaka, ceuk Rojali lengak kana panyaranean jog. Rojali ngadak-ngadak leuleus bakat kureuwa sakujur awak ngadegdeg. Kenek truk turun muru sedan ti kenca jeung katuhun jalan juljol jalma nu rek nulungan. Ngan teu pati loba da peuting ukur aya 8 jalma kaasup kenek jeung supir truk nu salamet teu bared-bared acan ngan mobilna neungar tihang listrik. Kaayaan jadi ribut Rojali dikaluarkeun tina jero sedan. Disangkana mah geus maot lantaran beungeut baloboran getih. Awak leuleus tapi nusanya mah teu parna lantaran bubuk kaca nu mancawura kana beungeut teh laleutik. Harita keneh Rojali dibawa ka rumah sakit ku salah saurang nu aya di dinya. Dibawa kana mobil pribadina ari sedan Rojalina hancur hareupna. Geus diurus ku polisi nu geus aya di tempat kajadian. Sanggeus perkara rengse lalu lintas jalan deui cara sasari. Kocapkeun para mitra di rumah sakit. Rojali ditulungan ku sakumaha biasana malah mah Rojali geus sadar. Manehna beuntak rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Didinya asa jempling. Tetempoan mata keung lantaran ranjang-ranjang leutik make spray barodas. Disarean ku jalma-jalma nu sanasib jeung Rojali. Kunaon aing teh nabat aya di tempat ieu? Di mananya? Ceuk Rojali bari rek kudang tapi cangke ngajenghak. Nyeri jeung seueul. Jaba sirah asa berat sarta beungeut meuni rengkeng. Barang dicabak geus dibakutet ku perban. Leng Rojali ngahulang. Nginget-nginget kajadian nu geus tumiba kana dirina. Akhirna inget kabeh. Tabrakan aing teh ayeuna aya di rumah sakit. Cilaka aya-aya we halangan teh. Kumaha mun geus kieu ye bejaan jati atawa ulahnya. Tak bingung je. Ceuk hate Rojali bari terus rarat-reret deui hayang sidik ka tempat eta. Para mitra kaum dangu, keur kitu kurunyung aya nu datang duaan anggota polisi jeung pagawe rumah sakit lalaki. Reg eureun deukeut Rojali nu duaan melong kanu gering polisi ungut-ungutan. Saderek parantos sadar, polisi nanya ka Rojali. Parantos pa hatur nuhun dilayad. Dupi mobil abdi kumaha pak? Rojali inget kana mobilna nu can kanyahoan nasibna. Sedan saderek ancur huluna sarta pengkerna oge ancur. Ayeuna ditahan di kantor polisi kanggo diayakeun pamariosan nu langkung taliti. Ayeuna simkuring bade naros saha jenengan teh? Abdi Rojali pak. Dupi kula warga tos aya nu diwartosan. Teu acan da neme emut ayeuna nanging sawios ulah ka diwartosan. Kewe upami abdi tos tiasa wangsul. Ceuk Rojali manehna jadi bingung. Lantaran kuyati geus dijangjian yen ulah waka balik muncan hasil neangan bisarmi ari ayeuna kalah kacilaka. Mangga tu upami kitu mananging numutkeun hasil pamariosan di tempat kajadian sadere kedah tanggal waler kana ieu perkawis. Taku margi kitu sadere sing sabar heula nya. Ke upami tos damang kapaksa kedah urusan sareng polisi. Tak kitu we nya permios. Ceuk polisi bari tuluy ngaleos. Teu nunggu jawaban ti Rojali. Ari pagawe rumah sakit teu kungsi cacarita leos indit nuturkeun polisi. Rojali ge teu bisa tatanya najan loba kapanasaran oge ukur laklok ti koro bari mencrong kanu pating laleos. Dasar nasib sok aya-aya we pikiraneun kudu kumaha mun geus kieu ye. Naon nu kudu dipilampah ku aing? Na bebeja atawa ulah kayati jadi bingung kieu ye. Ceuk Rojali bari tuluy ngagoler deui. Pipikiran muter neangan akal, milih-milih jalan nu sakira hade keur dirina. Tuh geuning para mitra teu jaga-jaga teuing. Harita Rojali ngusir indungna, para mitra teu kungsi lami anjeunna meunang kacilakaan. Teu jaga-jaga teuing para mitra sadaya. Tep tewewet bobodoan para mitra. Tep tewewet ya para mitra. Margi kalepatan bakal karaos tuh.
Wawalesna tak kitu. Tapi para mitra sadaya batan kapikir kalah kalieur. Tungtung nareup sare teu inget kana naon-naon. Rojali ngaguher menikere, ngalempreh bangun nikmat naker. Tapi dina mangsana sare Rojali mangih impian nu kacida mata kreuwasna. Sabab mimpi aya nu ngaburakeun cai cabe kana beungeutna. Karasa panas jeung pating jeletit perih, Rojali ngoceak menta tulung. Torojol suster duaan haruha harehoh rek nulungan ka Rojali. Barang serog ka Rojali dua suster silih reret. Lantaran nu rek ditulungan teh keur kerek meuli nyegrek, pasen nu deukeut jeung Rojali maroloho, nu nungguan sarua ngarasa kaget. Kunaon pasen teh nya ngimpi kitu? Ceuk suster bari terus ngageuingkeun Rojali. Korejat hudang tuluy melong kanu duaan. Aya naon suster? Rojali nanya manehna ngarasa kaget. Abdi mah bade naros we ka salira aya nu menta tulung. Kunaon kitu? Menta tulung. Rojali kerung ras inget kana kajadian tadi. Tetela dina impian, Rojali ngahuleng teu loba omong. Goledag ngagoler deui dina kasur, cangkengna karasa seueul jeung cangkeul, beungeut karasa panas nyanyautan. Suster nu dua silih reret akhirna Rojali dibere obat penenang, sangkan teu kajadian jiga tadi. Reup Rojali sare deui ku suster pada ninggalkeun. Dasar keur loba gogoda Rojali ngimpi deui bae. Dina impian kadatangan ku hiji aki-aki nyarekan lak-lak dasar nyebutkeun budak doraka. Nyebutkeun budak doraka para mitra jeung sajabana nu nyarekan meuni teu euleum-euleum matak nyeri hate. Rojali nepi ka ceurik dina impianana ceurik nyaan sabab kadenge ku pasen sejen. Rojali ngabangingik jiga nu kanyanyerian. Gancangna carita Rojali geus cager deui. Sarta geus menang balik ku dokter, pikeun ngarengsekeun pembayaran Rojali langsung mayar sorangan. Lantaran duit nu dibakal ti imah diampihan ku polisi, sarta dibikeun ka Rojali dina mangsa rek balik ti rumah sakit. Tapi sanggeus kaluar ti rumah sakit, Rojali kapaksa dibawa ka kantor polisi, pikeun ngarengsekeun urusan tabrakan teat. Tapi teu matak ngaberatkeun, Rojali ukur menang peringetan tinu wajib. Sangkan ulah sakali-kali deui kitu peta, Rojali ngaku kana kasalahanana tuluy balik ninggalkeun kantor polisi. Dina hiji poe Rojali lelempangan di sisi jalan dua klieuk susuganan bisa tepung jeung bisarmi, tapi lapur. Teu aya lacak-lacakna acan. Hese neangan laratan da teu aya nu nyahueun. Najan nanya kaditu kadieu ge taya hartina. Akhirna Rojali beak harepan, reg eureun di hiji tempat, ngajentul diuk dina batu, bari nitenan nu lalar liwat. Na kudu kumaha atuh nu diteangan teu kapanggih. Mobil ancur omianeun jaba kudu diurus heula ke kantor polisi. Bekal beak nu diteangan teu kapanggih. Nasib. Cek Rojali ngomong sorangan pikiran kumalayang kamana mendi. Leungeun sacara teu sadar ngaragamang kana beungeut serak karasa meuni kasap. Loba ceda dina beungeut sarta karasa linu. Rojali meuni ngajenghok manehna geus sabara poe tarangeun teu nyaho kana kaayaan beungeutna. Ai. Na kunaon aing teh? Apaan geus cager urut tabrakan mah? Tapi ayeuna karasa deui nyeri. Meuni linu kieu ye, ceuk Rojali bari terus ngusapan pipi kenca katuhu. Ngusap tarang jeung gado kabeh karada kasap jeung nyeri bating jeletit. Kulantaran ngarasa hariwang jeung reuwas Rojali tuluy cengkat. Gedi gleumpang muruk ka toko-toko nu ngajajar di sisi jalan. Rojali ngaliwat lalaunan bari ngadon ngaca dina etalase. Breh katempo beungeutna pinuku bisul-bisul laleutik meuni kerep. Beungeutna geus teu mangrupa mata ketir jeung mata keueung. Sajongjongan mah Rojali ngajanteng di dinya. Bari nitenan kalangkang dirina dina kaca. Tetela leuwih goreng batan aslina. Beungeut karadat pinuku bisul. Kasep jeung gandang geus leungit nu aya nu matak ginggiapeun. Rojali ngarenghap narik napas panjang. Tuluy ngusap beungeut bari ngaleos, hatena noroweco ngomong. Aing teh kunaon deui ieu teh? Nata tu jadi infeksi atawa kumaha? Apan ceuk dokter oge geus cager. Malah mah aing kungsing heunteng. Ngeunteung beungeut aing memang ancu cager sabihara-bihari. Tapi na ayeuna kieu deui yeuh.
Naon sabab nanya? Rojali mikir meni anteng lila-lila ras kana impian tea dumadakan hatena ratu jajan tungaguruh lir anu tutunggulan. Harita pasosore langit lenglang taya aling-aling panon poe geus tunggang gunung. Hawa seger matak betah matuk recet manuk recet di sarada. Pate malanjeng baturna angin leutik ngahiliwir nebak kana dang-daunan. Ting arulang jiga nu ngagupayan. Dina kaayaan kitu Yati diuk sorangan dina korsi hoe di tepas hareup. Panon melong kaburuan nyawang kekembangan nu keur meujeuhna mangkak. Ngan bae ayeuna mah katempo kurang piara lantaran karta geus sabulan teu malire kana kaayaan di imah. Indit isuk datang sore mantuan neangan bisarmi tapi nepi ka poe eta can aya laratanana. Harita ge karta can mulang da biasana masok wanci magrib datang nate. Poe ieu karasana ku Yati asa keung teu bareta. Di imah asa tiiseun komo mun ras inget kana poe kamari tas debat jeung Payuda tina urusan perusahaan. Jeung Payuda nyalahkeun ka Yati peda aya urusan penting teu bebeja ka Payuda. Tapi Yati teu betus manehna teu ngabejakeun perkara Rojali jeung Bisarmi sabab Yati hayang ngawarah ka Rojali nu geus kumawani ngajaheutkeun hate indung. Nakamana inditna Imang Karto? Wayah kieu can jebul leuheung mun usahana hasil. Kumaha mun henteu? Lapur dae meureun nya, ceuk Yati ngomong sorangan. Red kabelah katuhu susuganan Karto geus datang, tapi ngampleng nepi ka wanci magrib taya jebul-jebul. Yati buru-buru meneutan janela jeung panto. Ras inget para mitra sadaya, lampu-lampu nu dihurungkeun teh sup ka kamar. Ras inget kalanceukna. Nu geus lila tayangan-anjang manehna taranganjang deui lantaran aya waktu anu laluasa. Unggal poe sibuk bae di kantor. Para mitra kaum dangu keur kitu panto aya nu ngetrokan buru-buru ku Yati disampeurkeun. Horeng Karto nu datang ampir wanci isa kakara jebul. Geek diuk dina korsi di tengah imah paroman alum awak katempo bangun lungse Yati watireun nempo kitu teh. Kumaha mangka pena kata lebih henteu? Wah ento neng, ento acan mendak laratan yo matak bingung po gumbang teh. Na kudu kumaha ye kemana neanganana? Mangkaning tos lami ento aya pisan bejana. Malah Den Rojali lapor untuk kapendak duka di mananya. Muhun mang abdi ge emut ka Kang Rojali. Tos sasih langkung teu aya wartosna, na ka mana atunya? Palang siang teras nyusul kanu jauh. Sabab satuhu kana janji moal wakamulih upami teu acan kapendak. Yati jiga nu kaduhungeun. Lantaran ayeuna mah karasa akibatna batin manehna ge milu kasiksa. Inget kaditu ka dieu matak melang. Wah subios neng ulah alit mana? Margi ayeuna mah segala rupina perantos kejantenan. Moal tiasa dibalikan deui. Karto ngaboberaha teh Yati. Nu memang sikepna kahartieun ku Karto, Yati teh ngarasa hanyaka. Perkawis Kang Rojali mah teu aya wargalanana nanging kamari Payuda ka dieu. Anjeunna nyeuksekan ka abdi pedah teu wawartos ka anjeunna. Tapi ku abdi teu dijelaskeun perkawisna margi sasat rahasia. Waduh, kumaha tuh neng ayeuna? Harta salempangeun. Sok sieun Yati dibenduan ku Payuda. Ah, teu aya naon-naon ayeuna mah margi kamari keneh oge. Ku abdi tos direngsekeun sareng Payuda sarta putusanana. Perusahaan dicekel kuduaan nyatana ku abdi sareng Payuda. Oh, janten gitu. Nuhun atuh boy perantos beres mananging Karta teu kebat. Nyaritana lantaran dihareup kadengen nu kaketrok. Ku Karta diburu berai panto dibuka breh aya nu nangtung bari moyongkod katempona kawas nu keur gering ripuh. Wah, bade ka saya. Sari sederek ceuk Karto bari neuteub manehna teu wawuh kanu anyar datang. Mang Karto, ari Yati aya di bumi, ceuk eta semah kalah kamalik nanya. Panon melong ka jero kawas nu hayang geura tepung jeung Yati. Wah, bade ka neng Yati, aya dilebet kantosan sakedapnya. Karto nyampeurkeun ka Yati. Tuluy nyaritakeun yen aya nu rek nepungan. Yati ngarasa kaget gancang nyampeurkeun ka semah pok nanya. Bade aya pikeun saeun naon nya? Ceuk Yati bari neuteub. Hate jadi tagiwur jajantung ratug sabab kana dedegan apa kana beungeut teu wawuh. Ya piraku poho deui ka Akang.
Hampura akang tecan hasil mawani nini ka dieu lantaran akang kaburu cilaka. Aina akang minta waktu heula keur ngareureuhkeun kacape di imah. Bari ngadaguan cageurna panyakit. Sabab akang jadi kieu ye. Rojali cacarita di hareupeun panto. Can wanieun ka jero mun teu diidinan ku pamajikanana. Puguh Yati jeung Karta menipating rarenya greuwas. Sabab teu nyana nu datang teh Rojali. Dina kaayaan nu mata kuatir beungeutna jiih kawas urut kaleo. Ya Allah, kutan ieu teh Kang Rojali. Teu nyana teuing Kang. Yati teu kebat nyaritana kepleungeun Rojali dicekel tuluy dituyun dibawa ka jero. Karta nuturkeun manehna teu lemek teu nyarek ukur ti korok-lok-lokan nahan perasaan. Heuleut sawatara waktu mah tiluan ngariung di tengah imah. Kalayan matak hariwang lantaran kaayaan Rojali nu sakitu pika hariwangeunana. Harita Rojali ngeluk tungkul bari nangeui gado. Katempona jiga nu nalangsa pisan. Pakaian rawing awak kalotor da pugu geus lila teu balik-balik. Mang Karto, ulah wakas eur emutan mang sok saya gikeun heula tuangeun. Sarta bak mandi pinuhan. Kang Rojali sina siram heula. Ceuk Yati bari ngareret ka Karto. Nu gawena ngahuleng mikiran kaayaan Rojali. Mun kongang mah hayang ngarontok, hayang namplokeun sakabeh rusiah nu dikemu salila-lila. Tapi can wani. Sabab can ngarasa yakin nya dulungan manehna teh Rojali anak manehna nu matak nyabar-nyabar maneh heula. Sanggeus meunang parentah kitu ti Yati, Karto buru-buru ngajalankeun tugasna. Nyadiakeun sangu ke Rojali, tuluy minuhan bak sisina si Rojali rek mandi. Rojali ge harita can wakaloba carita sabab dicegah ku Yati. Nu dipentingkeun ngurus awak heula ngarah jongjon ngobrolna. Tekung silila Rojali geus disalin baju ayeuna mah temong deui dedegan nu asli. Gagah jeung tegep ngan ari beungeut tetep pikagilaeun. Mata koream neuteub lantaran kabeh jiih semu beureum. Karasana ku Rojali panasnya nyautan. Pating jeletit peurih. Harita diuk di tengah imah di sanghareupan ku Yati jeung Karto. Rek ditanggap lalakonna. Kang, kumaha ieu teh tiasa kieu? Kumaha ngawitanana Kang? Yat, akang teh cilaka lengkah mungaran geus gagal. Akang tabrakan di parapatan. Nu akibatna mobil hancur sarta ayeuna di kantor polisi kene, can kaurus. Awak akang ge ruksak beungeut raca tapak bubuk kaca. Tapi dirawat di rumah sakit. Tak kulantaran kitu duit dibawa ti imah teh beak teu pugu. Ari nini teh acan kapanggih. Tah kulantaran kitu akang kapaksa balik heula sabab teu kuat ku kaayaan awak nu batan sakieu. Akang kapaksa ngarempak janji sabab ieu kaayaanana. Cek Rojali meninggal lengis. Hayang dipikarunya ku Yati. Manehna rumasa teu tijin kana jangjina balik ka imah bari teu mawa bisarmi. Janten pangnararai akang tiasa kieu teh akibat tina tabrakannya. Hawatos teuing Kang. Yati ramisa kuatir ka Rojali. Lain akibat tabrakan. Sabab tatu urut tabrakan mah geus cager. Teu aya urut-urutna acan ieu mah kasakit anyar. Dina hiji poe akang kaget lantaran beungeut jadi atil. Barang dirampak karasa pating galaser kawas aya nu merang-memerang awi. Rai poe deui beungeut akang jadi karadak pinuh ku bisu leutik. Rai poe deui bisu leutik balucat saterusna jiih bijilnana nepi ka ayeuna. Duh, Yat nyeri akang teh. Sabab teu nyangka beungeut akang jakal jadi kieu. Tulungan Yat. Rojali lumengis ari Yati teu nemalan ukur colohok bari ngumara cipanon. Kartanya kitu manehna teu bisa ngomong ukur galecok dina hate. Sajongjongan mah kaayaan teh simpe. Nu kadenge ukur sora Rojali inghak-inghakan lalaunan. Teu kuat nahan kasedih kaayaan kitu teh asa nurihan hate Karta. Ngajejewet hate nu geus rajet ti bareto. Tungtung napok ngomong dumareuda. Waduh Aden, mugi sing sabar heula. Sawios saya kene waktos kanggo milarian landong. Urang tarekahan menawi aya kene milik. Bener Mang Karto, cing atuh kuring tulungan. Kudu kumaha ieu teh ari geus kieu. Nah kasakit naon ieu teh Mang? Rojali neuteub ka Karto nu diteuteub narik napas panjang.
Teu sadar Karto ngusap beungeutna pribadi, lenyap hatena lu menyap reuwas ditambah kuna langsa. Sabab beungeut manehna ge geus robah tina aslina akibat cilaka di laut. Ningali kaayaan Rojali kitu para mitra, Karto tuluy nyarita. Waduh Aden, saya nama canda ka dokter. Di dieu mah gampil caket ka dokter sareng biaya moal kirang. Entuk sapertos emang kepungkur. Mata koong sareng matak sedih. Na kumaha mang na kantos ngalaman sapertos abdi. Rojali jadi sopan ngomongna. Panoneuteub kana beungeut Karta hatena ngarasa hariwang sok sieun beungeutna kawas Karta dikasieun. Waduh leres Den. Mage kantos ngalaman kitu. Nanging ulah naroskeun sababna margi lalakonna panjang, moal cekap sajam kanggo ngaguarkeun. Kun ke upami leres urang pedar, upami salse urang pedar sedaya. Ayeuna mah langkung sae urang emutan penyawat Aden. Karto can wani medar lalakonna. Sabab can tepi kana waktuna. Muhun Mang Karto ayeuna mah teu kedah seueur emutan, teu kedah seueur saurna teu puguh margi Kang Rojali nuju kaayaan kieu. Mending oge mikiran tarekah pikeun nulunganana, na kedah kumaha? Ceuk Yati. Manehna geus teu sabar hayang nulungan salakina. Urang manggil dokter atuh Neng, piwarang ka dieu. Leres Mang sok atuh geura angkat. Enggalan ka ditu hawatos. Teu loba pikiran. Harita teh atuh para mitra sadaya. Karto ngaleos indi trek neang dokter sabab kabeneran teu jauh ti imah Rojali aya dokter. Anyar keneh di dinya pindahan ti Majalaya. Ariyati jeung Rojali harita teh ngobrol paduduaan. Nyawalakeun urusan Bisarmi tapi hanya kal pamadegan Rojali teu bisa dirobah. Keukeuh ngaku inung ka Bisarmi malah mah kajadian nu karanapan ayeuna kalah nyalahkeun ka Bisarmi. Pedah gara-gara neangan Bisarmi Rojali jadi katalangsara. Puguh Yati jadi prihatin. Manehna teu panuju kana sikep salakina nu putusanana henteu wijaksana. Untung teu katutuluyan ngobrol teh lantaran Karta kaburu datang dibarengan ku dokter. Sanggeus cacarita saperluna harita keneh Rojali dipariksa ku dokter. Putusanana dokter meresaran sangkan Rojali dibawa ke rumah sakit sarta perlu diopname. Dokter can bisa mastikeun ngeunaan kasakitna sabab kurang alat-alat pikeun mariksa nu leuwih taliti. Isukna Rojali dibawa ke rumah sakit. Tuluy dipariksa ku dokter ahli rupa-rupa cara pikeun nulungan Rojali dijalankeun. Tapi hanya kal geus saminggu aya di rumah sakit, Rojali masih angger keneh kitu. Kasakitna can aya robahna, dokter mimiti bingung, lantaran kasakit Rojali aneh, teu kapanggih sabab musababna. Akhirna Rojali bosen sorangan. Manehna embung lila-lila cicing di rumah sakit. Atuna jan dokter teu ngidinan oge akhirna mah Rojali balik. Bari tetep dina kaayaan gering, beungeut ledeh pikawatireun, karasana nyeri peurihnya nyautan, komo mun kaanginan, nyeri asa tembus kana hulu angen. Kocapkeun di imah harita Rojali pada ngariung ku kulawargana. Ridwan jeung Lia aya di dinya kitu di Payuda jeung Ibu Suhami, sarerea ngarasa bingung lantaran kasakit Rojali aneh pisan. Ujang anak bapak, ayeuna bapa rek nanya, cing caritakeun ka bapa, naha manggih naon? Atawa ngalaman naon samemeh kajadian kieu? Bapa hayang nyaho, sugan we aya jalan pikeun rekahanana. Payuda tumanya, hatena sedih ningal putrana kitu. Bapa, abdi teu kantos ngalaman naon-naon sarta teu aya nu matak curiga. Nanging di hiji waktos nalika aya di rumah sakit abdi ngimpen, dicarekan ku hiji aki-aki, sarta ngimpen dibanjur ku cai cabe ku hiji jalmi nu teu dikenal. Ti harita hati abdi teu puguh rasa, teras-terasan diudag-udag ku rasa sieun sareng hariwang. 2 minggu ti harita beungeut abdi jadi kieu. Jawab Rojali bari ramisak sarerea milu sedih. Be, edasna bet kitunya. Asa araraneh teuing cing Mang Karto, kuring bantuan mikir. Kudu kumaha ye upama geus kieu ye? Payuda neuteub ka Karto, nu ngahuleng bae mikiran kaayaan Rojali. Waduh ka juragan. Waduh abdi mah langkung bingung teu terang naon-naon.
Lamang gawe nyangkakeun ka selira, na kedah kumaha ieu teh terasna. Kumaha mun neangan ubar ka tabib sugan we aya nu cocok. Nah kitu sae kan, untuk aya lepatna pada nyobian mah. Karto satuju. Geus kitu mah harita keneh Karto indit dibarengan ku Ridwan, rek neangan tabib nu sakira sanggupeun ngubaran Rojali. Poe eta keneh meunang tuluy dibawa ka imah sarta langsung sinamariksa nu gering. Putusanana Rojali dirawat ku tabib menta tempo saminggu lilana. Sarerea satuju pokona mah asal nu gering cager deui. Tapi tetela tabib teu hasil ngubaran Rojali manehna ngarasa taak. Sabab sakabeh ubar geus dicoba, tapi teu aya tapak-tapakna. Kasaki tetep taya robahna, akhirna tabib teh ngaku eleh. Sarta masrahkeun deui ka Rojali, masahkeun Rojali ka kulawargana. Gancang carita saminggu geus kaliwat harita teh peuting. Rojali ngajentul sorangan di kamar. Manehna teu daek sare yati keur salat tahajud. Kaayaan meni simpe di luar kadenge sora jangkrik patemalanjeng simeut gadung. Nu disada mata keung Rojali ngalamun mikiran nasib, lila-lila ngarasa era jeung wirang. Sedih jeung nalangsa, timbul niat goreng hayang init ningalkeun imah. Jeung tibatan disiksa kieu mah aing leuwih hade init ningalkeun imah. Susuganan aya milik aing rek neangan dukun nu bisa nulungan. Keun bae ati mah aya kolotna jeung aya Mang Karto. Puting ieu jam ieu menit ieu aing kudu init meungpeung yati keur husu di kamar paranti salat. Ceuk Rojali tuluy ngeteyep kana meja tulis, kop kana pulpen jeung kertas. Gutrut nulis rurusuhan sanggeus rengse kertas di tumpangan asbak, ngarah teu katebak ku angin. Geus kitu Rojali ngeteyep kana jandela, kolotrak ngalaan slotna. Brai jandela muka hiuk angin ti luar asup. Pakaian nu ngagantung pating aroyag, jeleng Rojali luncat keluar. Hawa karasa tiis, beungeut pating jeletitnya nyautan. Tapi Rojali teu malire, pelenyeng lumpat ningalkeun imah, kawas aya nu mawa ku setan nu marakayangan. Peuting beuki jempling ti kajauhan kadenge sora anjing nu babaung. Langit rada reueuk dipapaesan ku singa pating gaya bagna kalong. Dina kaayaan kitu Rojali lempang sorangan mapai jalan gede maju ngulon. Ayeuna mah geus teu lumpat lantaran geus jauh ti imah. Rojali bener-bener nekad manehna leuwih hade init neangan pikeun ubar sorangan. Aneh yeuna kasakit naon atuh nu nyiksa ka aing teh. Asa kabina-bina teuing jeung deui aing teh teu ngarti ku si Kepiati. Naon sababna meuni keukeuh nitah neangan nini-nini. Kieu jadina yeu aing nu jadi korban, ceuk Rojali ngomong sorangan. Bari teu boleh muringis ngararasakeun kanyeri nu beuki parna, katiisan meni pating jeletit. Brai beurang Rojali nepi ka hiji tempat nu geus jauh ti kota Bandung. Rojali lempang mapai-mapai kampung mun aya jalma nu parang tepung sok ditanya. Susuganan bisa mere pituduh ka manehna, tapi geus aya welasna nu ditanya kabeh. Teu aya nu ngabantu, lebeng para mitra teu puguh laratanana. Akhirna sanggeus 2 poe ider-ideran. Rojali tepung jeung hiji aki-aki, nu kabeneran hade hate jeung nyaahan. Rojali diajak ngobrol di hanapeun tangkal kai, dariuk dina akar salsenaker. Dina eta obrolan Rojali ngadadarkeun kasusah jeung kasedihna sarta ditungtungan ku tumanya kasih aki. Menta pituduh susuganan aya nu bisa nulungan. Dedeh teuing ujang. Aki bisa ngarasakeun kana kasesah ujang. Aki mah teu bisa nulungan, ukul bisa ngabantu ku doa. Muga-muga ujang aya dina kasabaran, kalayan ujang aya nu nulungan. Aya nu mere jalan pikeun ngubaran eta panyawat. Salajengna aki bade maparin pituduh, mugi-mugi sing aya gunana. Muhun aki kedah kumaha tu abdi teh. Ari nurutkeun beja nu katarima ku aki mah. Dilaneuheun Gunung Manglayang, aya hiji pananyaan, santri istri anu masyhur. Geus loba beja yen eta istri teh weruh sadurung winara.
lepu sareng luhur ilmuna. Aki terang kana jenenganana sarta terang lemurna. Ari sabab beja teh teu pati jelas. Bisi Ujang penasaran mah coba we jugjug, muga-muga sing kapendak sarta sing hasil nulungan Ujang. Tah kitu we Ujang. Alhamdulillah nuhun Aki. Sakitu de abdi binga. Margi abdi teu kedah ngider kanu teu pugu, kantun ngajugjug ka eta tempat. Unyuk sumangga ayeuna pisan abdi bade miyos sejang ngajugjug ka ditu. Disuhunkeun piduana we ti Aki supados maksad abdi tinekanan. Rojali marah mai para mitra. Bakat ku bunga kemang harapan daratang deui. Beral geura miang Ujang. Ku Aki diduakeun pisan. Sanggeus amitan bari munjungan Rojali neruskeun lalampahanana. Langsung ngajugjug ka wewengkon Gunung Manglayang. Poe eta keneh tepi tuluy tatanya ka unggal jalma nu parang tepung. Mimitina matak bosen sabab saurang ge teu aya nu nyaho. Rojali ampir beak pangharapan sabab awak beuki lungse, kasakit karasa nyeri. Tapi akhirna tepung jeung hiji kolot lalaki nu tepung di perjalanan. Eta jelema ngabejakeun yen bener di wewengkon eta aya santri istri nu luhur ilmu jembar ku panalar sarta tukang tutulung. Ku eta jalma dituluhkeun lemurna sarta dibejakeun ngaranna Rojali atoheun gancang muru ka eta tempat. Para mitra kaum dangu, kalayan teu kudu hese. Jalma nu dimaksud teh kapanggih, Rojali ditarima kalayan someah ku pribumi. Atu mata gregreg jeung gede hate. Ngeboga imah hiji istri geus sepuh. Atu rambut nage campur jeung bodas dina rarai katara tana-tana nu mastikeun yen keur ngorana geulis. Di eta imah teu aya sasaha deui iwati Rojali jeung pribumi nu harita geus adu mihareupan ditepas. Ujang, ibi teh reuwas aya atoh aya. Ari reuasna teh dumeh kasumpingan ku tamu nu taya ibarati anggalna. Atohna dumeh aya keneh nu keur sarurumpaheun sumping ka saung butut. Hoyong tepang sareng pun bibi. Nayak Ujang teh saha jenengan bade aya pikeun saeunaon? Pribumi mimiti nanya kalayan Daria. Sopan jeung dareh deh gede hade hate kasema. Hatur nuhun ibu, abdi teh gasik ditampi enggal dipariksa. Laras pisan abdi teh ngahaja dumeheus jalaran gaduh maksad nu kalintang pentingna. Nanging kitu ge upami teu matak janten wagelan ka salira. Teu Ujang teu matak naon-naon. Malah mabunga we nu aya pek atuh gerawak cabalaka ka bibi. Nah saha atuh Ujang teh? Upami dipercanten mah abdi tewas tapun Rojali kawi ti Bandung. Tiler sandayeuh kolot sejang adeuheusan ka ibu manawi aya widi ti salira ibu bade nyuhutkeun tulung. Hoyong dilandongan ieu beungeut abdi tos lami ledeh matak jengkel, kitu maksud teh ibu. Ceuk Rojali teu asa-asa nyaritakeun pamaksudanana. Palai dilandongan. Na make sumping ka dieu Ujang. Pribumi semu kaget lantaran teu rumasa jadi dukun atawa tabib. Laras ibu bade nyuhunkeun dilandongan abdi teh teu lepat alamat. Sarta hartos nama teu mangmang deui dina hate, abdi yakin salira tiasa nulungan ka abdi. Margi tos seueur wartos anu netelakeun yen salira wacis tiasa nulungan kanu nuju menakar repet sapertos abdi. Ujang bibi mah teu pisan-pisan tiasa nulungan, komo ari disebatkeun wacis mah. Da asa isin pisan. Mugi sing emut ulah waka percanten kana wartos anu teu acan buktos, margi bibi mah sanes dukun. Sanes paraji, sanes tabib. Bibi mah jalmi biasa teu benten sareng Ujang, atuh sajabi ti kitu di dieu teh bibi ngumara. Teu acan aya 2 tahun. Ari margi kawit nama bibi teh ti Bandung, nanging lami ngalalana milari pangalaman. Duka kumaha bet diparengkeun jadi urang dieu, padahal mah teu gaduh dulur, teu boga baraya estu nu ngelis bibi teh. Tah kumargi kitu sok atuh upami aya nu nganyang teh. Atoh pisan asa seueur baraya kitu saleres nama bibi teh Ujang. Janten teu rumaos ngadukun. Nanging ibu kedah kumaha tuh abdi teh margi tos teu kiat nanangan ieu kasakit.
Meni asa disiksa puluhan tahun. Punten abdi teh nyuhunkeun tulung bade kitu bade kieu ge. Nyangakeun, hawatos teuing ujang mah ngaku bibi bade ditulungan. Nanging bibi mah teu tiasa nyageurkeun dan tiasa mah anging Allah. Oge teu tiasa mastikeun yen bakal damang, bibi mah ukur bade mantuan ngaduakeun ka Allah. Supados ujang dipaparin pituduh, dipaparin cukang lantaran. Supados panyawat enggal damang. Ujang oge kedah ngiring ngadua supados maksad ujang tinekanan. Cek pribumi dari anaker. Teu nemongkeun sifat somong jeung adigung salilana ngaku handap asor. Abdi sejang ngiringan mugi-mugi segala rupina lancar. Nuhun atuh ujang mah ngaantosan sakedapnya. Pribumi ngaleos sup kapangkeng. Pleng rada lila teu aya bijil-bijil atuh Rojali kesel ngadagoan. Tapi teu wani incah balilahan, teu wani gagabah najan kesel ge maksakeun cicing bari ngarep-ngarep piubareun. Kira-kira sajam lilana pribumi bijil deui ti kamar. Paroman marah mai gek diuk dina urut tadi memeh nyarita mureleng kada meget Rojali. Nu tetep jiih mata kuatir geus kitu pok nyarita. Ujang bibi teh kenging ilapat nu sae mugi ku ujang di Bandungan. Unyuk sumanga abdi siap kanggo nampina. Rojali curinga. Upami ujang palai damang deui, ujang kedah eling kana diri, sadar kana awak. Sing inget kana purwadaksina. Gerangeun teung masing apik supaya bisa ngaji diri maca awak. Milang lampah ngitung laku ari sabab. Panyawat nu karanapan ayeuna gamaran tina teka jeung laku lampah ujang. Nunggal ngabalieur tina kanyataan. Teu daek nyang hareupan kana perkara nu sabenerna. Tah kitu akibatna sarta kitu karaosna. Kumaha kahartos atanapi henteu ujang? Ceuk eta santri bari neteup seukeut asa tembus kana jajantung Rojali karasana kudu diteuteup. Teu bu teu kahartos. Nah kedah kumaha tu abdi teh. Upami teu acan kahartos lenyepan ku nyalira, engke ge bakal kapenak margi sagala rupina tos aya dina diri ujang pribadi. Nanging abdi peryogi lanong kamu nyageurkeun ka sakit abdi. Na kedah kunaon lanongna kumaha carana disuhunkeun ridho galihna we margi abdi mah tos teu kiat. Mangga ujang ku bibi bade diwartosan tapi kedah dijalankeun ku ujang supados damuang deui sabihara-bihari. Abdi sanggem mangga bade dijalankeun na kedah kumaha. Kira abdas ku cisoca tuang ibu insyaallah damang. Rojali ngakebeg satakar kebeg. Reuas taya papadana ras inget ka indungna nu ceuk panyangka manehna mah geus teu aya di alam dunya. Ari sabab Rojali percaya kana beja tibi emot yen bisarmi geus karijenatna. Ari ayeuna ngadengi kitu puguh matak bingung jeung reuas. Sakedapan mah Rojali ngahuleng miraga meneng teu lemek teu nyare. Ningali Rojali ngahuleng bae atuh harita pribumi teh nanya deui. Ujang, kahartos atanapi henteu? Kahartos nanging pun biang tos pupus. Acan indung ujang mah teu acan pupus. Jung geura mulih geura tepangan tuang ibu suhunkeun cisocana. Sarta anggo abdas ku ujang diulaskeun kana eta panyawat. Rojali ngahuleng manehna teu percaya kana omongan nu boga imah. Tapi rek ngadebat deui teu wani bisi aya mamalana, akhirna bari jeung kurang yakin Rojali nurut pok manehna nyarita deui. Upami kitu mah unjuk sumangga abdi bade ngajalankeun piwejang ti ibu. Disuhunkeun piduana we supados maksad abdi tinekanan. Atuh sajabi ti kitu hapunten anu kasuhun rehna abdi teu tiasa maparin kanggo saratna. Ukur tami lumayan mangga nyangakeun. Rojali ngasongkeun bungkusan leutik nu dieusi ku duit. Ujang bibi mah teu ngaharepkeun. Hiji-hijina nu jadi harapan bibi taya deui iwati kasalametan sadayana. Asal ujang damang deui hate bibi tos pirang-pirang binga. Margi tujuan bibi mah hayang tutulung kanu butuh, hayang nalang kanu susah. Eta sadayana sanes hayang kapuji. Ngan bibi teh rumaos gede dosa dina mangsa ka tukang seueur milampah salah. Ta ayeuna bibi dipercanten keneh hirup ku nu maha kawasa.
Sesa-sesa umur bibi rek dibaktikeun kasasama ku jalan nulung ku kamampuhan bibi pribadi. Tah kulantaran kitu ujang teu kedah ngemutan masalah eta. Da bibi mah teu butuh, canak deui bae kanggo bakal ujang di perjalanan. Nanging bu sagar rupi ge kedah nganggo cukang lantaran. Eta artos henteu ageung moal cekap upami dianggo ongkos lalanong atanapi kanggo mayar kasayan manah ibu. Ieu mah ala kadarna kanggo cukang lantaran. Supados maksad abdi tinekanan, Rojali keukeuh masrahkeun bungkusan nu dieusi duit teh. Canak deui ujang margi cukang lantaran mah sanes ku artos. Nanging ku kayakinan kana diri pribadi sareng kepercayaan ka Allah. Sanaos ujang maparin artos ratusan ribu ge ka bibi moal aya ka hartosna. Upami ujang teu percanten kana kamurahan Allah sarta teu yakin kana dirina. Hartosna mah teu yakin ka diri pribadi. Tah kulantaran kitu beral geura mulih jalankeun papatah bibi. Rojali teu bisa nyarita deui asa kapeupeung mamaras. Kapaksa duit teh dicokot deui sup kana pesak, tuluy amitan bari munjungan, leos init bari mikiran naon-naon nu kudu dijalankeun ku manehna. Wanci asar di kota Bandung karasa keneh bayeungyangna. Lantaran harita teh masih keneh usum halodo. Langit bengras meni bersih taya mega anu hang-halangan. Jalan raya terus-terusan diliwatan ku rupa-rupa kendaraan. Sorana sing pating gererung paslang jeung sora klakson. Dina kaayaan kitu Rojali lempang sorangan dina trotoar. Hatena can tetegna kudu kamana ayeuna. Akhirna manehna meunang putusan nyendak nyoba-nyoba nepungan Bu Suhami. Pikeun dipenta Cisocana keur ubar. Nya meningka ibu we datang tu anjeunna juuh Cisoca. Mana komo geus lila nempo aing gering ripuh moal teu murubu Cisocana. Keun ku aing rek dipenta sarta dipake abdas. Ceuk hate Rojali tuluy mengkol ka jalan nu rada sepi, ngajugjug ka imah Payuda. Mangsa harita Payuda jeung Bu Suhami keur caralik ditepas. Damalna ngaharulang bangun bingung ari sabab kamari geus dibejaan ku Yati. Yen Rojali init ningalkeun imah kalayan ukur ningalkeun surat sacewir. Nu dituna luhureun meja eusina eta surat nyarek neangan kasing sahabae oge sabab Rojali rek neangan ubar. Ibuna kudu kumaha mun geus kieu ye. Na kunaon ari si Rojali nya bet jadi kitu budak sabager-bager jadi badegong mawa karep sorangan jeung teu nghargaan ka kolot. Naon kira-kira nu jadi sababna ieu nya? Payuda naros ka garwana bari neuteuk. Nu ditaros ukur ngarahuh narik napas jero, narik napas panjang, kop kana cai teh regot diinum dipake ubar ka bingung. Bapak ulah waka benu kasih ujang sabab moal aya haseup mun eueuh seuneu. Moal kieu mun teu aya sababna. Ayeuna mah sabar we heula susuganan aya bejana, nah ka mana anak urang teh? Ya tapi Bu Rojali geus milampa kasalahan 2 kali nu galede. Kahiji geus ninggalkeun kewajiban tanpa idin ngantep perusahaan ku cara kitu bari jeung teu bebeja ka bapa. Sedengkeun perusahaan sumber utama pikeun kahirupan urang jeung manehna. Taina aya deui kajadian kieu kawas teu boga rasa tanggung jawab luas leos teu pugu. Teu ngahargaan ka kolot, budak naon kitu patut. Payuda bendu asa disapirakeun. Bu Suhami teu buru-buru nemalan sabab geus apal kana adat Payuda. Mun keur bendu sok pageuh pamadegan tara beunang diongget-ongget. Jep nu gunem catur jempe teu aya nu nyarita deui. Keur kitu panto pakarangan aya nu muka sup hiji lalaki asup bangun asa-asa barang breh tetela Rojali. Nu geus tepi ka imah bapana puguh Bu Suhami meuni curinghak jung nangtung bari cacarita. Itu Bapak cek abdi ge ulah waka benu, apan geuning ka dieu itu si Ujang meuni matake sing sabar heula itu. Payuda teu kaburu nembalan. Kaburu datang manten Rojali sanggeus uluk salam gek diuk setengah meubeutkeun maneh. Awak lungse meuni leuseus. Leuseuh capek beak tanaga kawan tutas lumampah jauh. Rojali, tas di mana hidup teh? Nah, luas leos gitu geus teu percaya ka indung Bapak. Teu percaya ka pamajikan nu sakitu belana, cek Payuda ngamimitian tumanya soca melong ka Rojali.
Mugi ageng hapunten we abdi teh rumaos lepat tos kabawa ku sakaba-kaba. Abdi teh tos teu kiat nanangan kasakit, hoyong geura cager. Wengi eta abdi ngimpen yen abdi kedah miyos sorangan kanggo milarian lanong. Tah kumargi kitu abdi miyos kalayan teu wawartos kapun bojo. Ku perantawisan serat we. Maksad teh supados teu ngabarubahkeun. Ta ayeuna maksad abdi tinekanan kanging pijalaneun anu sae. Rojali kapaksa ngabohong ka Payuda sangkan bapana teu bendu. Payuda unggut-unggutan Bu Suhami ge marahmai. Oga tuari kitu mah ku bapa di Hampura. Ngan hidap perlu nyaho nyiyati kacida sedihna lantaran ditinggalkeun ku hidap dina kaayaan kitu. Nyiyati asa teu dihargaan, asa teu diparire ku hidap. Tapi munyaan kitu mah jalana muga-muga we pamajar hidup ngahampura jeung ngarti. Tapi bapa penasaran mana ubar nu meunang neangan teh. Payuda geus teu sabar hayang geura nyaho ka eta ubar. Ibu ge hayang geura nyaho mana ubarna Ujang? Bapak, ibu lanongna aneh nanging gampil milarina. Kasakit abdi tiasa cager. Upami diabdasan ku Cisoca ibu. Tah kitu bapak, ibu, mugi janten uningan. Cek Rojali tegas hatena reus asarek hasil ku cara kitu. Sedang Payuda meningah ulang sajongjongan macolohok bae ka Rojali teu lemek teu nyarek. Sedengkeun Bu Suhami meninggal lenyap hatena asa kagagas jeung rusras ka alam katukang. Ujang, memang bener eta omongan teh Ujang sabab ka indung mah kudu hormat, kudu sopan. Kudu ngahargaan jeung kudu gede hampura. Lamun nya aya ilapat kitu naon hesena mun urang jalankeun. Cipanon mah di ibu ge moal kurang lantaran beurang peuting teu oleh nyengcirikan hidup milu sedih. Ari rasku nasib hidup nubatan sakitu sedih ibu teh Ujang. Ta ayeuna aya beja kitu syukur pisan. Yap urang bubaran muga-muga sing tereh cager. Bu Suhami atoh pacampur jeung sedih Cipanon langsung merebei bijil. Payuda beuki olohok anjeunna macan pati percaya kana caritaan Rojali. Sok sieun hiji siloka. Nu kudu dipesek isina tapi can kaburu nyarios lantaran Rojali rikat pisananian Cipanon Bu Suhami. Ku gelas urut cai ente. Para mitra. Ya Cipanon lebih danean ku gelas. Aduh. Ampun Gusti. Ibu abdi nyuhunkeun dihapunten tina samudayaning kalepatan abdi. Abdi rumaos seueur kalepatan ka ibu kalih ka bapa. Ayeuna nyuhunkeun dibebaskeun we margi abdi tos teu kiat nananganana. Ceuk Rojali meninggal leungis. Namah-namah nyuat kana hate Bu Suhami Cipanon murubut beuki juuh. Nyak celakan kana gelas memang teu pati loba da ukur sakecelak ragragna kana gelas. Moal nandingan cai enteh tina teko. Para mitra kaum dangu, Bu Suhami tuluy ceurik. Cipanon sasat dihaja sinabari jilan. Akhirna Rojali ngarasa cukup gancang manehna asup ka dapur. Cipanon Bu Suhami dicampur jeung cai ledeng kalayan teu tatapasini deui. Cai teh dipake abdas sakumaha mistina, tapi mata kaget eta cai peurih ka bina-bina. Rojali ampir ngajerit bakat ku nyeri teu kuat nandangan kasakit. Payuda jeung Bu Suhami silih reret duanana ngarasa kaget. Ngadangu nu aduh-aduhan di dapur. Duanana gancang buru kasampak teh Rojali keur adug songkol bari muringis aduh-aduhan. Rojali, kunaon ieu teh? Kunaon Ujang? Aduh, ampun Bapak, abdi ampun teu kiat. Aduh, nyeri, sareng peurih. Panas meni pating jeletit. Awat ibu abdi tulungan. Payuda jeung Bu Suhami gugu. Rojali dipayang dibawa ka jero imah digolerkeun dina kasur. Geus kitu Rojali ditulungan sabisa-bisa tapi Rojali kalah adu glajer bari gegerungan mata kariwang. Payuda geuwat neang dokter teu kungsi lila dokter datang. Rojali dipariksa tuluy diubaran rep kanyerina rerep. Rojali ngalempreh bari ngahegak. Sanggeus mere obat jeung mere nasehat dokter mulang deui. Payuda jeung Bu Suhami pating rarenghap narik napas panjang. Ngarasa reuas jeung baluas sabab tadi Rojali teh jiga nu rek disakalikeun. Mun geus kieu kumaha Bapak? Keun bae antep sinadeuh heula ngan omat. Nyiyati ulah waka di bejaan bisi geumpeureun.
Engkewe mun Rojali geus teger deui atuh sajabati kitu bapa panasaran ye. Narek bisa nyageurkeun Cipanon Indung asa teu kahar ti ku bapa teh ye. Ih, muga-muga we sing aya hasiatna. Da tekad mah ikhlas hayang nulungan ka budak nu keur gering. Buat teuing pangna aya kajadian kieu ge geus mimiti terap minangka reaksi obat. Cek Bu Suhami bangun anu ngarasa yakin yen Cipanon bakal aya hasiatna payuda teu nemal deui. Koloyong katepas gek diuk tuluy ngalamun. 2 poe ti harita Rojali geus biasa deui luntang lantung tapi arihan beungeut mah anger bae kitu. Kan nyeri cager ukur sakedeung sabuat dibere obat ku dokter. Ayeuna balik deui kana asalna harita Rojali mikiran papatah dukun teh tetelacan aya karasana. Timbul rasa cangcaya dina hate sarta timbul rupa-rupa pertanyaan dina diri. Tetela kalah kana maha nyeri di ubaran ku Cisoca Bu Suhami. Nah kudu ku Cipanon saha atuh nanya indung aing hirup kene. Buah nyanya kudu kumaha tu aing teh. Mak di mana ayana mak? Rojali tuluy mikir manehna mikiran nasib jeung lalampahan. Lila-lila sadar yen dirina geus nyieun kasalahan nu kacida gedena. Lumpat tina kanyataan ngabalieur tina perkara nu sanyana. Astagfirullahalazim. Buatnya nini nu ngaku anak ka aing teh ma aing nu sajati. Tada teuing nyerieun hatena geus ditunung ku aing. Bari jeung dicarekan lak-lak dasar. Ya Allah, ya Robbi. Nah bisa kene dihampura dosa abdi nu sakieu gedena. Di mana ari emak ayeuna? Cek Rojali bari tangah neuteup langit nyawang mega. Beuki lila Rojali beuki sadar yen manehna geus gagabah dina ngayakeun tindakan. Ras inget kana omongan Yati beuki kanel we kayakinan yen nini nu nepungan ka manehna teh indungna anu asli. Akhirna Rojali neka deui bae para mitra rek init ningalkeun imah payuda. Ayeuna mah hatena Rojali buleud rek neangan Bisarmi nepi ka kapanggihna. Moal wakabali ka imah lamun can hasil manggihan Bisarmi. Kalayan teu panjang mikir Rojali gancang nepungan Bu Suhami. Tuluy bebeja rek balik ka imahna. Dadakuna mah hayang geura tepung jeung Yati, padahal ukur alasan dasanya nama Yati mah geus moal ka Yati mah moal nepungan mun teu bareng jeung Bisarmi. Sanggeus meunang paidin ti Bu Suhami sarta dibekelan duit sacukupna. Rojali init ningalkeun imah mawa hate nu buleud rek neangan nu jadi indung. Najan kumaha bae ge aing kudu hasil manggihan nu jadi indung. Sabab aing geus ngajaheutkeun manehna nu akibatna jadi kieu ka aing. Di mana atuh ayana mate na aya keneh di kota Bandung kitu. Ceuk hate Rojali bari tuluy leumpang ngajugjug ka tempat-tempat nu sok loba galandangan. Rojali geus boga ijiran lantaran minang manggihan jalma-jalma nu katalangsara. Sok loba nu sarare di kolong sasak, di emper-emper toko atawa di tempat-tempat nu saruni, di taman nu teu kaurus atawa di sisi jalan kareta api. Beak poe ganti poe beak minggu datang bulan teu karasa sabulan satengah Rojali ngider di kota Bandung. Neangan nu jadi indung tapi tetep can kapanggih. Matak jengkel jeung beak harapan salila sabulan setengah. Rojali ngalaman katalangsara. Nu kacida peheurna sabab disiksa ku kasakit, disiksa ku kana langsaan. Sare di mana dugna dahar sakapanggihna. Lantaran duit pamahanan Bu Suhami ukur cukup 3 poeun, akhirna Rojali jadi dakil teu beda jeung galandangan liana. Tapi sok sanajan kitu ge Rojali tetep gede sumanget. Manehna tuluy neangan indungna unggal peuting tara cicing jalma-jalma sok patinggal olere di emper toko di titenan sugan aya indungna di dinya. Dina hiji mangsa Rojali hujaneun hujan mungara nu ngaguyur kota Bandung. Rojali reureuh di kolong sasak Cikapundung bareng jeung baturna nu opatan sarua pada jelma sangsara. Teu baroga tempat cicing tapi nyiuhan di kolong sasak teu bisa lila. Lantaran hujan kacida gedena nu balukarna caah meninga guru. Rojali gancang lumpat kitu deui baturna. Pating berebet kahujanan, muru ka hiji wangunan nu teu jauh ti dinya. Barang geus tepi di eta tempat geus loba batur sarua jalma tunggara malah aya awewe kolot nu ngais orok mata kuatir.
Gening loba nu nasibna jiga aing mangkaning batur mah boa kumaha. Buat ting salilana kikituan. Aing onaman aya harapan asal daek balik ka imah. Tangtu Yati moal tega nempo aing jiga kieu. Gerentes hate Rojali bari nitenan dirina nu geus kacida kotorna. Red kabatur sarua terus dipapai hiji-hiji. Dititenan kalayan apik susuganan aya indungna, tapi weleh teu kapanggih, matak heran jeung sedih. Waktesna seep para mitra.